bapak kolot pula ya mah uak berarti tah babaturan Bung Karno kula nilai kula mah pernah pamrok jeung Bung Karno keletik tahun bangsa 75-an lah amprok jeung Bung Karno ngobrol di dia ngobrol supaya tuh Bung Karno wallah wah pokoknya aing mah ngobrol bae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak kolot pula ya mah uak berarti tah babaturan Bung Karno kula nilai kula mah pernah pamrok jeung Bung Karno keletik tahun bangsa 75-an lah amprok jeung Bung Karno ngobrol di dia ngobrol supaya tuh Bung Karno wallah wah pokoknya aing mah ngobrol bae. Jam 11:30 sampai jam 12 tah debat kan jeung abah lamun uak menang alo ngaji ka uak mun uak eleh uak ngaji ka alo nah naon wa ieu masalahna debat sapoe maka hartikeun dua poe maka hati masalah ikam lupa 4 poe geus teu bisa didengekeun teu ngadengekeun nongko caritakeun uak teh eleh timiti ngabahas syariat ngabahas thariqah ngabahas hakikah eleh uak ngaji baheula mah kitu kiai eleh teh taslim kuari mah masalah sapeker bae sababaraha kali eleh sugan taslim kredit geus sabaraha kali eleh sugan taslim malah nyeun soru iya tuh di akhir zaman mah kos karari itu naon di debat-debat atuh ayeuna dia kiai nu boga sorum ulah sok kitu cenah kiai mah kitu bae aing masih ditanyakan ku pangeran teu ngabahas aing ngabahas itu ya tah nyaritakeun riba bunga bank riba debat berbagai dalilnya na ngadebatna tarurun ayat-ayat hadis-hadis kanjeng Nabi eleh tapi tetap aja dipertahankan riba teh ya dipertahankan maki uci mah kemajuan nguturkeun jana moal maju negara aing mah nyarita lain nyaritakeun maju negara jeung sia nyaritakeun ge halal jeung haram maju jeung teu maju mah urusan hulu sia leg-leg ku sia beres ieu sakitu bae wah teu nuturkeun kos kitu mah negara bangkrut sakieu ge make riba bangkrut goblok bangkrut ku negara padahal eueuh konsepna negara bangkrut konsepna sadunya negara kudu bangkrut lamun henteu menyalahgunakeun panjang bisa kos gitu kan pajak tarikan terus dek di mana bangkrutna negara tanyakeun ke ahli negara kudu bangkrut negara moal sadunya moal kudu bangkrut menyalahgunakan hayo ngadu jeung aing pacarna mah aing hebat dan henteu atuh aing mah keur ngomong mah tapi aslinya mah kos gitu emang aing teu macaan gitu negara maca gak kemana ngaji teh dah Ki Heru dia mah dia bonceng minggu teh dibonceng dia make rally sepeda abah juga rally hember tek sok dipake ku kula ngolong baheula tek belajar sepedana hember mantap warina hebat naik mobilna baheula mah belajar atuh Haji Pendi mah dia sinking hember baheula sanu boga hember beuh mun lain tuan tanah moal boga tah damas sepeda cewek tah gas nah jemput ngaji mun bada mingguan teh ngobrol di tadi hari tadi
tuan ngobrol nanaon jeung Wa Ahmad jeung Ki Ahmad nyana bae ngobrolkeun perang bae beda-beda perang teh di anu disere ditembak di penjara unggal minggu kula sok dengekeun beresep ai perang nama embungan resep perang embung urang tapi resep gadegeun nyana jagoan asli nyaritakeun perang nyana teh asli jeung Bung Karno Masya Allah nu tersep kabeh pake lalagaan Belanda teh kunyana mah pake lalaga kadieuna mah geus tah dijemput hujan gede sekali hujan gede jemput teu basuh tandang ari teu basuh hujan gede batu memarake payung segala nyanan jalan dapur ka dieu talawang nu ieu tah deku wah ieu hujan buat teu basuh atuh jalan sela-sela hujan bae sakira ada dengekeun we eta gua ambo bisa aya sela-sela hujan saya ya kari atuh bari seserian ge bari mikir urang jalan sela-sela teh sela-selaan singrai-singraikeun beureung ditu nya eta mantap perang menang ya baheula ngalawan Belanda modelna kos kari modelna dua kali jemput nu ngajemput teh Mang Uding jeung Mang Sobar biasa almarhum Ki Sobar nu sok ngajemput ajul kawin dikawinkeun jeung urang Ticung baheula lurahna teh Ki Sobar tah kaberannya tah ngajemput jemput pelebah eta teh dayat pan eta mah bidinya mah ieu blokna rosa dayat teh ikan jadi dia mau hese tak asal di batuan ke rusak di batuan rusak di hujan diisup dijemput ka ditu pas dijemput teh hujan dengan becek blok tek datanglah ka dayat belah dia geus sampai Cilongok tipolesen ngaguling sepeda teh ngaguling Wah Ahmad mah teu kahandap kieu bae dulu atau tinggal Mang Sobar bae pada jadi kos kieu tuh ya batu ngaguling kahandap teu atuh mau ngasih Sobar mah beak ieu beak kabeh beak geus pokona ngaguling ka bucak eta henteu di luhur bae kieu sepeda geus naik deui ajunya naik deui ka digaplek pikiran bae nya aing di kumaha atas sih atuh deuk naon naik sepeda hiber bae cak nya datang ka dia blok atuh sepeda ka dapur ka ditu biasa ditanya ku abah sia blok amat atuh itu na wahadina henteu nya nama pan sia blok ayeuna henteu nya nama ngapung bah eta jadi cakap ulah gandeng tanya ku abah wah itu budak mah barlok mah guling jok teh ban eta uang mah henteu wah tuh uang mah geus di luhur cak aya nu nahanan jadi teu kahandap henteu eta wajar teu bisa ilmuna kos kitu sholawat bae teh sholawat tuh sholawat dibaca kunyana mah nganggang coba baca ku eta lapar dibaca ku eta mah ya Allah geus ese jaritakeun ada perang ngalawan Belanda teh ya nu kari itu atuh mantak atuh hese jaritakeun atuh elmuna kumaha eta bisa kos kari didigul di penjara lapar sapoe dua poe ilu poe atuh kunaon eta dibawakeun sang lewat kancing urut kancing baheula pan aya kancing teh jadi teh eta kancing anu kancing teh ya kayu secang baheula pan nanti kancing teh kudu pake obat mun aya ya, jalan dia lewat set dahar di jero Belanda ngintip uplek bae
maksudnya Ipan di jero anu dahar diintip ku Belanda menang di mana terus diintip ku Belanda coba balik ke mana nya asup katanya kok beres sesalaman lewat tinya cak Belanda liang segede ti bisa asup nah geus mending dikaluar-kaluarkeun cak kena bahaya ieu mah teu kontan ari dikaluarkeun ku sebab ningali eta suka dinya masya Allah urut kancing bisa asup ke luar ke jero di kumaha coba ya Allah ya Rabb iyalah keistimewaan tapi ngaji hikam balagna minggu Ki Haji Mahali